lamaran sekedeng deui teh. Duit teu boga. Kopeak geus. Leukeut treu itu aduh ampun. Gila teuing ya. Kemana ini ya? Kemana ya? Sugan aya duitan ya. Wah. Di dia nang duit. Duit tinggal 15.000. Saha ini bahan nurungan ya. Jelema keur balangsa kieu. Akibat lockdown itu. Baru teh si Asep rek ka dieu, sugan wae si Asep aya bantuan dana ka dieu rek. Ngelang heula saanu 1.000 2.000 mah sugan ieu can beli baju ludag ieu jeung baju lebaran. Ya nasib. Sana teh kaya mutan tadi teh bade ka uahnya, tapi dia teh burit teh. Bah bari sakarian ngabuburit kitu ka uah heula lah nyamper heula. Tadina urang ngerek ka uah itu geus nyaur euy. Assalamualaikum. Aya mah. Oh, aya masyaallah. Sehat aning mah? Sehat badan mah dan kantong kering. Cari. Tong di lapang pantau teuing, pamali cepot. Cari. Aduh, nya siap mah. Tapi aya kopinan deui teh. Tapi bati teh da kosong kopinan banyak itulah cara lihat lah mah. Wah. Ayo kangge pasang tok ya, kangge sodako ieu teh. Terus nu pernah di dieu. Sanes kan kok. Oke, teh duit teh tos selada sakieu-kieu tina endong. Masa kedak di lebaran. Duit tinggal sakieu, mah ikan naon di duit sakieu. Selada-lada kieu acan. Juga didinya aya bantuan suntikan dana gitu, 1.000 2.000 mah. Ngai ngabantosan banyak alhamdulillah wa nya 1.000 2.000 mah gitu aya di lingkungan mah da di mana gitu aya nang nuju corona kieu nya di mana aya teh usaha nuju kana rieu. Ya insyaallah lah dibantosan nya 1.000 2.000. Mun tidaknya aya wabah kieu kan ekonomina mun karaos pisan. Itu kanggo meser baju can aya, kanggo meser kolom teh CF itu ieu na mohon aya teh. Syukuran bade aya suntikan dana mah ti Asep itu. Ambas pisan gitu. Nah, siap wa. Bade sabaran-sabarana mah nya insyaallah gitu. Bade ditinggalian heula ieu teh wa. Aya gitu nya tadi teh tos nyandak gitu. Yang di mana aya teh? Wa, di sakieu nya tapi eta mah aya nuhun. Ya jangan sakit, jangan mohon gitu mohon. Mudah-mudahan kangge eta antusna nya mohon. Cekir. Aduh, atuh koleas aduh. Nya ditarima. Ieu teh gan atuh ieu teh bari jeung geus selada gan salembar bari eujeung. Tuh ada ibu zaman keluarin. Mana nyatur nuhun ditarima ieu sakieu ge da. Butuh dihijikeun ka dieu ieu lumayan kanggo meser-meser tarasi. Nyatur nuhun lah gitu. Sendongan. Nendongan aya tur nuhun. Wah ya, nawa da mung sakitu-sakitu na eta ya kumaha deui atuh da teu nyelapnya gede sakitu-kitu na itu da jaya kunci nya kumaha deui. Pikir aku ayeuna hartos kada diremot tongkap ka dieu mah. Pada ayeuna itu gede tapi sabarna wa. Nu urang mah jamna teh beda Atuh jamna teh hideum. Can kapeser, ieu menang ngimu atau di jalan jamna itu aya can Ya peser. salah kan bae enak teh demo tancep cuang ngabuburit atuh kan. Kamu mana? Nya kaler-kaler atuh. Kaler. Nya ngabuburit. Sugan wae mah teh pening teuing lah di bumi mah ruwet ya, ruwet. Di jamna tidak teh aya di mana tuh, Wak?
tinggalin teh anu mah teh cenah teh. Tinggal nanti can kapesen. Can kapesen. Nah, iya tuh lah, Wak, cong ngabuburit aja tanya. Oh, ayo. Ayo tuh nang ngiring deh. Wah, cuaca halus kieu ngeunah ngabuburit teh. Anak gua aing karan mending ya. Nam, kamu mau pergi ya? Kamu jaga rumah. Ah. Jaluk, herang mana? Ya lang main tinggalan. Kucluk benar. Mak, pakai helm. Makanya motor harus pakai helm juga lagi ya. Nggak sepadu tinggal pakai. Cewek yang udah koplok. Nah, ini itu geng aing kali itu di koploknya. Nggak jelas deh. Ini kesana ya kalau itu kan. Iki loro dua anjing dijangkung bisa ambil dewa ya tak budak. Sampurnya pecah tinggal di lawan tinggal dia. Sampur tuh lah. Bos, biasalah. Bisnis, bro, bisnis. Dari mana ya, Bos? Kayak mana helm titipanan? Helm aing tinggalan. Helm karunya teh. Bener cuk, ieu helm tinggalkeun motor aing. Coba bayangkeun motor sakeuleun aing ya, yo. Helm juga batok ya, helm batok kelapa. Helm tinggalan. Eta teh jangke. Engke raha. Anak buah anu terakhir. Pandori burunya. Tanu apa gitu. Geus nyaulah lieur aing. Oh. Nyamper budak itu aya eueuh ke saya, menangan. Nyawa tuh. Woi. Nyawa teh. Hei. Nyaho, marane gaweana naon? Aing mah ngomeh HP dah lah yang Anjing geus wae kan anu bareng ngabuburit. Ayo ngambur yuk tuh. Kita aing ngeliat lah. Oh, bos nanggan. Oh. Mana ada tengah hidup tuh? Halus. Bro bos lah. Cewek. Wah, ya baru dak cari ya yo. Betul. Sorry, bro. Makeup bos. Oh, kayak koin. Datang ke Sahara nanti. Cerit ya. Jangan lantang datang. Serahkan ke bos Anggi Kancilnya. Weh, apa nama bos? Buat ayah. Jawain di tiga. Bagusan tuh bos naik teh. Siap. Halo, Mister. My name is Anggi. Ya. Saya budak goreng juga teh. Anjir goreng yang kasep nak. Anjing. Kucrit. Kucrit. Orang kucrit. Kucrit. Anggi Kancil, Direktur PT Bangkrut Hayang Bangkit. Kayak aran sih gak bangkong. Oh, nyawa Kecil. mana? Bangkong. Aing masih gak bangkong. Aing nu mana ge kumaha tuh? Manya ngarankeun mana kucrit. Ingat tuh dat. Ibaratna kucrit cenah. Tahun sabaraha mana orokan? Tahun 1988. Anjing. Ini zaman koala. Tuh job syarat. Geus kayak ku aing nih bare aran. Tapi job oke-nya mana aran? Geus lah. Oh, mana ada gantek gawe kaing. Sak atuh. Aran mana saha oge tadi teh? Naon teh? Coach. Kucrit. Oh. Kucrit. Oh. Kucrit. Kucrit bae. Terus naon deui? Naonna? Orana. Aran. Kucrit geus. Kucrit. Panjangna kucrit. Pandanganna kucrit. Kung atna 10 kada dia tulis. Oh, siap. Abdi nampe satikana kucrit. Oh, geus lah. Geus mana ya nama gawe di aingnya? Hei, apa nanya? Mau apa? Aing emosi apa aing ayo? Keur mecak bos. Bener, mecak. Nonton we Sugiono. Ih, alus bener. Si montok anu kira-kira berincak burinong teh gitu. Aduh, bos Sugiono mah deuleu tah na aing ngaberedel anjir. Bawa kabita bos mana ge. Pangalusna nu aing mah. Geuning na aing mah wae age si rontok aplikasi teh. Aing mah sebagai terima mana ya? Aran teh sadeu teh.
kucritnya atas 10. Ya, helm maing pakai. Ya. Oke, kia makan ay, bos. Oh, jika manu enggak kawing mawek namanya mengencap nagenya lagi gitu anaknya tanya saya namanya dengan kayu maing nguruskan masalah gaji segala lah mana gawe naon geus agak nama kayu maing ayo Tarehkeun. aing nalean we teh eueuh terima mana ya arah ke sana gitu deh banget kucel ta si Bambang. ya helm maing pakai warna terima kasih wah urut aing teh tah gitu pancap Kana cah. Ada yang iya teh. oh budak si dari di aya Tadi ya ini ya. oh si aing ada depan berarti ya Si anjing. Aduh sakuter. Eta kuring budak saha? Sak drum. Oke guys, ini lagi mengatur acara jalannya episode Ke-5. Ini ada anak baru guys. Kenalin ini Kiki Ucrit sebagai si Ucrit. Dan itu bosnya. Oke, Ucrit. Bali di jalan. pantangin terus jangan lupa klik and subscribe ya Dan itu ada penonton guys. Coba kamera ke sini. Nah, itu ada Sepi. Cepi ama Alam. Tuh malu-malu. Kena nyumput. Dan ini siapa ini? Ini siapa ini? halo Mister ya my name is Andrea Debu ya Duh. Ucrit. Perkenalan dulu lah kena alam sana. Main biskuit. Ayo, coy. Ada karena so. my name Uy Ucrit. Stang bolang sih teh Kalian hari ting mah. Kecil ya. Nanti bos naik deh. Siap. Mang. Dadah, Mang. Jeung CS. Bagaimana ada kabarnya? Jeung CS. jok dulu jangan atau jok gitu Pesan kita, gimana Chan? Pesan. aran kucrit geus kucrit panjangna kucrit kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita amal ibadahnya dari amin. Semoga jangan lupa baik kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pejuang Hijrah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi nih udah mau waktunya buka puasa. Semoga amal ibadah
kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah dan lindungan Allah. Amin ya Allah. Amin. Dan tak lupa, maaf. Doakan kami dari tim Pejuang Hijrah yang ini. Aep sebagai kutluk Ya terus. dan saya Aki sebagai kucrit. Saya Anggi sebagai kancil. Dan saya Boy. Dan saya Bayu sebagai Boy. Dan saya Asep ya yang utama ini yang peran menjadi Aep. Saya tuh sebagai siapa ya? Kodir aja deh. Dan saya Hendra sebagai Jangku. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan terus Untuk mendukung share channel kami. ya. Agar dapat maju dan berkembang dengan baik gitu. Kembang biak. Dan menjadi motivasi bagi kita semua. Ya. Jangan lupa like ya, Pak. Terima kasih.